Tapi abdi ya Allah ieu berkah muludan abdi ya Allah sugan bae datang jodoh abdi ya Allah kahayang mah abdi kasih Dewi ya Allah. Moga-moga Dewi ngajodoh jeung abdi, ngajodoh jeung abdi moga-moga deh uja kadang deulekeun bae dina bibirna teu kuat monyong doang corong. Ai isuk-isuk tiang nga-WA. Assalamualaikum Kak Kemod nih. Cek si Kemod, waalaikumsalam. Mohon maaf ya, ini dengan siapa? Dewi Kak Kemod. Oh Dewi. Dewi ada apa ya? Sinarieun nga-WA. Wih kok sinarieun? Ini kangen sama Kak Kemod. Loh kok kenapa kangen? Kan dulu hewa, sekarang kangen. Ini Kak Kemod. Kalau dulu lihat banget Kak Kemod genek, kalau sekarang setelah muludan jadi ruhai. Jadi saya kadang deleken aja sama Kak Kemod. Masya Allah, kalau dulu mah lihat Kak Kemod kayak nelek kadal aja, hewa henteu resep henteu. Waduh cek si Kemod manjur ya muludan ya. Tah iya tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina birasulihil karim wa hadana ila dinil qawim wassiratil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzul quwwatil matin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu Muhammad idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tukang son efekna leutikeun deui. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al mukarramun wal muhtaramun, segenap para kiai, para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat nu nampak haladir di payunan urang sadaya. Kujisim kuring sangat dipika hormat tur dimulyakeun. Urang daroakeun para kiai, para guru sing para ranjang yuswa nu barokah. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, kujisim kuring dipika hormat tur dimulyakeun. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pamuda sakampung Pasir Tuhur sadayana ku Allah sing disarolehkeun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siang ieu urang kempel kanggo mieling kelahiran Nabi urang Nabi Muhammad. Kunaon kitu Kangjeng Nabi kudu diagungkeun? Jawabanana hiji, Rasul mah tos agung. Kunaon Nabi kedah dimulyakeun? Jawabanana hiji, da Rasul mah tos mulya. Saha nu ngagungkeunana jeung nu ngamulyakeunana? Allah, lain manusia.
andai kata jelema sakolong dunia moal muludan, moal nurut ka Rasul, endek bedegong, endek teu salat, rek teu ngaji, rek teu nurut kana perintah agama, itu moal luntur sagede kuman-kuman acan kamuliaan Rasul. Sabab nu ngamulyakeun Rasul mah lain jalma tapi Allah subhanahu. Ari urang ai urang mah hirup jalma loba dorakman, Rasul jalmi bersih, urang mah jalmi kotor, tapi urang kekeh hayang nyambung da moal ngahiji atuh nu kotor jeung nu bersih mah ngan urang kekeh hayang nyambung. Maka cek ulama dina kitab Johar Tauhid dicaritakeun al muta'alliq yatasarrafu bisarafil muta'allaq, jalma anu nyangkolkeun pala hadirin bisa mulia kumaha nu dicangkolanana. Lamun urang ngabatur kumaha babaturanana, lamun urang menta tulung kumaha menta tulungna. Urang bisa kabawa mulia lamun urang nyantelkeun jeung orang-orang soleh. Komo ieu atuh Kangjeng Rasul pala hadirin. Maka kusabab sakitu alhamdulillah ieu urang Pasir Tuhur rapat ngayakeun muludan tisa minggu teu eureun-eureun tarapat bae. Muga-muga sodakohna capek gawena urang Pasir Tuhur sehingga jadikeun saksi di pe kiamat, pangheulana digusur ku Allah ka surga melalui syafaat Rasul. Dasarna ge muludan mah kudu digedekeun, ulah sok dileutikeun, ulah sok nyieun masalah dina muludan. Naon sih rugina muludan? Kabeh diuntungkeun. Kiai datang bersilaturahmi bersalam-salaman, tatangga tilok panggih urang bersalam-salaman, benar. Padagang laris jual-jualan, betul. Ayat suci Al-Quran dibacakan dan dikumandangkan, nasihat-nasihat dilontarkan, berkat-berkat dibagikan, benar. Marenang can berkat nata manggil mubalek seperti Haji Jamaluddin itu biasanya di atas 20 jutaan. Adapun qori tadi di bawah 3 jutaan. Adapun protokol mah masih dimusyawarahkan. Asana gratisan ya Ki Abun ya. Asana gitu urang mah. Cing Bu Pak. Sok atuh mata kudu digedekeun muludan mah ulah dileutik. Kudu nu gualaled. Benar muludan mah kudu nu galalad. Cek urang Pasir Tuhur kami ge lain teu mampu Kiai kunaon pelit tangkorak dia mah. Ulah ngomong-ngomong teu mampu Pak. Lamun bapak ngarasa teu mampu, tidak punya harta banda, ya tenaga. Apalah arti ada dana mun eueuh nu ngagawean. Bener. Ieu mah nyumbang teu beuki, mantuan teu daek, nyawat benu aya. Nu eta nu kudu dibedil mah. Ramjadah doang. Ieu mah bisi aya ngan moal aya di Pasir Tuhur mah. Jasa kieu mah alhamdulillah kom. Ya Allah pan 3 bulan kada geus geutreuk salkijeng pamajikan. Pak, ulah ngajedog bae. Ya Allah geura toong ka ditu pelak cau eta cau kolot moal ka bulan mulut kotok dia moga-moga dia ulah kucare sampai ka bulan. Masya Allah bener tak meni araruntung bulan mulut mah. Qori serak bulan mulut, kiai tukang ceramah serak bulan mulut. Ya Allah santri panen berkat bulan mulut. Eta santri kula bae dikobong Pak bugis kue bugis eta ka Haji Juhdi kuat pakai main badminton plak la ilaha illallah budak sia kabina-bina tukang ojek laris di bulan mulut sampai kapegat rantena. Deule padagang bagela laris padagang balon ngekek deule nyarikeun budak laleutik. Terus ceng dagang bae beuli teh karunya sataun sakali ya. Deule padagang cilok laris, padagang cimol laris, padagang cocoan laris, padagang bakso laris. Alhamdulillah berkah bulan mul.
mun bisa mata padagang bakso sekali-kali gratiskeun, padagang cilok sekali-kali gratiskeun. Nah insya Allah lamun padagang cilok sekali-kali ngagratiskeun jeung muludan jeung padagang bakso jeung padagang mie, insya Allah panghulana jaga ke surga jeung gorobak-gorobakna. Terpercaya paeh teh heula kunaon si pajar kiai bohong. Tah geus muga-muga syukuran jeung sedekahna urang dieu ditampi ku Allah. Amin amin. Kulantaran urang majalma kotor, Kangjeng Rasul majalma bersih, tapi kekeh urang hayang nyantol. Hadirin, lamun andai kata manusia asup ka surga kudu ku amal perbuatanana bae, rek make jalan nu mana urang? Hayo, andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan, endek make ibadah nu mana? Mantak ka surga mah lain ku amal perbuatan urang, tapi ka surga ku rahmatna Allah. Tapi ngomong kieu ulah digede-gede kanu bodoh mah. Tahu sababna kieu dak kamari kami muludan di Pasir Tuhur. Nu caramah Ki Jamaluddin. Naon cacak kiai ge? Ka surga mah lain ku amal perbuatan urang, tapi ku rahmatna Allah. Enggeus dak teu kudu salat, teu kudu ngaji. Tungguan be si rahmat datang. Atuh hakekok dia ka ditu na eta. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Nya ka surga teh ku rahmatna Allah, tapi inget cek Allah keneh, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Katepaan ke abun kula saeutik mah tadi sasalaman sih. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dibikin ku Allah kasaha kajalma nusok naik ngamal soleh, jelma tilok salat tilok ngaji hayang ka surga jang bedul mikir terus ya 2 menit deh soalnya perjanjian aki jeung ngondang ya ceng kahaji matelok nari matos dohor sebab jadwal istirahat wayahna bae bahaji ieu mah cenah kami sakal wayahna oke bae tuh tenan naon bahaji ceramahna jam 3 terus pan asar jam 3 lewat 10 menit asar tabedug bahaji eureunnan kumaha bahaji bae tah mah nah geus kumaha kula bae bari mah kaji juhdinya. Waduh mau diongkosan cenah. Dan teuing kula jangan nyoy imahna dicirian ku kula juhdina. Taya ibu-ibu bapak neuk make nu mana ka surgana urang? Neuk make ku salat nu mana nu ngasupkeun ka surga? Hayo. Makana ulah akon-akon ahli ibadah. Ulah aku ahli ilmu. Ulah aku akaing panganuna. Ilmu, harta, banda, jabatan titipan ti Allah. Urang Pasir Tuhur di dia boga mobil Innova geura mabur ka Rangkas Bitung, batur mah boga Alphard. Urang Rangkas boga Alphard geura lempang ka Jakarta katuh, batur mah boga Lexus. Urang Pasir Tuhur boga duit ratusan juta geura lempang ka Pandeglang kota, batur mah miliaran duitna. Ulah akon-akon. Sok aya jelema kuari ngomong kieu, beuk ulah alhamdulillah cenah kuari mah nikmat ibadah wapanira. Aya jelema nu ngomong geus nikmat ibadah kos kumaha ibadahna Syekh Abdul Qadir gitu ngomong nikmat ibadah, Sultan Hasanuddin Banten tuh ngomong-ngomong nikmat ibadah, karak jelema model kuari beuki babadog Masya Allah tuh diberi berkat mamarahan geus nikmat ibadah joreg nu kitu mah sial jelema. Makana Rasul diutus ke dunia titah nyampurnakeun akhlak lain titah nyampurnakeun ilmu. Para hadirin, apa sebab? Ingat, setiap orang berakhlak pasti berilmu, tapi ingat tidak setiap orang berilmu berakhlak. Kadang-kadang ilmu na dipakai takabur atuh. Lamun ilmu nyababkeun manusia bisa mulia eta jelema ku gara-gara ilmu. Kos kumaha iblis gagahna ja iblis mah dosen malaikat
ketika Allah nyieun iblis, hadirin, iblis ibadah ke Allah memeh malaikat 80.000 tahun di surga Gusti Allah karena takabur akhlakna, bedegong akhlakna, aba wastakbara wa kana minal kafirin, jadi kafir iblis lantaran akhlakna bedegong. Makana wayahna bu, akhlak teh kudu diurus, akhlak teh kudu di bener-bener kurang dipake. Ibu ka salaki kudu make akhlak, salaki ka pamajikan sami kudu make akhlak. Aipan kadang-kadang kuari mata ibu-ibu ngomong hareupeun salaki kuat nyerengi gugus ikat dulu kabeh. Bareto mah keur panganten anyar muak ke isin ditahan belek-bek. Ai kunaon geus boga anak 8 incu 12. Weh ta ibu-ibu muak hareupeun jret dur dups dum pret ceos hareupeun salaki los. Cek anakna emak teu boga kaisin pan diburi emak aya abah, leh abah dia ieu jalain jelema cenah aya kitu masalah kita teh jurig ya gitu mah, berarti teteh unggal penting ditumpakan jur aya teh buktina lain jelema. Makana make akhlak ya. Hey terus kan ya nek make nu mana urang ibadah ka surga, nek ku salat nu mana nu ngasupkeun ka surga. Urang mah salat usolli di masjid, hate jalan-jalan ke pasar, hate jalan-jalan ke sawah. Punten ibu memeh salat moe pare tengah-tengah salat hujan, jawab ayeuna inget ka poe pare apa inget ka salat? Atuh jadi jalujur jelema mah. Allahu Akbar lebah rakaat kedua be hujan. Aing masa Allah aing ku bae beus pare aing nya ulman eueuh sasa masa Allah aing atuh geus. Salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga. Jauh. Allahu Akbar. Kabayang tahutang inna salati wa nusuki wa sarimi wa kopi terus ke bawah kabeh. Salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh. Ulah kitu Ki Jamal cek orang pasir tuhur jak kami ge osok ngaji leuletikan kami ge bisa khusyuk. Alhamdulillah kamari kula salat dohor ku khusyuk genep rakaat. Lain khusyuk tah mah jelema linglung loba ting hutang. Loba nu nagih tungtung ngahuleng lain salat. Maka nu mana ya? Para hadirin, sahabat Rasul bae ge teu bisaeun salat khusyuk. Sahabat Rasul cek Rasul kieu, wahai sahabat, saha di antara anjeun anu bisa salat khusyuk cek Rasulullah, maka diberi hadiah ku kaula cek Rasul sorban kaula. Atuh sahabat balap pahusu-husu. Begitu rakaat pertama nu batal khusyuk lain batal salat. Batal khusyuk Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar. Cek Abu Bakar dina hatena, moga-moga ieu sorban Rasul beunang ku aing. Hiji ta Abu Bakar batal tah khusyukna. Nu kadua Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Cek Sayyidina Umar, lamun tama ieu sorban Rasul beunang ku aing asana aing leuwih gagah hirup. Dua batal. Tilu nu batal Sayyidina Utsman. Cek Sayyidina Utsman, Allahu Akbar, piraku ja aing meminantu Rasul. Piraku ieu sorban teu beunang ku aing. Nu terakhir Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah nek ya nek rek uluk salam Sayyidina Ali mah. Cek dina hatena asana nu menangkeun sorban Rasul mah aing kumaha ge ieu. Ya Allah, sakitu sahabat teu bisa usuk atuh komo beungeut nu kararia. Komo nu kararia mah Haji Jamaluddin ge can bisa. Rabbana Karim. Maka begitu beres cek sahabat Rasul, punten Rasul, aya di antara kami nu ngengengkeun sorban Rasul ieu khusyuk salat. Deh cek Rasul eueuh kabeh ge. Anjeun Abu Bakar batal rakaat kahiji, anjeun Umar rakaat kadua, anjeun Utsman rakaat katilu, anjeun mah Ali rek uluk salam. Eta sagede sahabat. Ulah aku ahli ibadah, Pak. Kudu rumasa loba dos. Bener teu Bu? Tiap hari urang mah nyieun dos, tiap jam tiap menit nyieun dosa terus urang mah di sini dosa di sana. Tapi ya Allah sanajan loba dosa tetap hayang kasur calalager ngomongna orang dia.
hayang ka surga hayang ka neraka jatuh araredan jawab nama hayang salamet hayang cilaka ih cager jawab nama ai ulah kitu cenah kiai jak kami ge sugan teu ku salat ka surgana sugan ku puasa lah puasa urang pindah nyatu ti barang ka peuting setengah genep keneh geus hareupeun pabukaan rujak sangkaleng bonteng puan es campur tahu gepeng tahu bulat tahu penyon gogodoh sepancau bubur Cirebon bau geus naon kolak araya kabeh cek bapak kolotna ceng jam sabaraha ieu karake cenah abah satengah genep angel amat terus jam lempang dek be magrib tabeuh bedug aya bedugan teh masih dia kudu aya bedugan khas Indonesia masjid aya bedugan tabeuh bedug tung 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 tolol 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 pasir tul pasir tul pasir tul pasir tul tolol pasir tul tol tabeuh bedugna geblek 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 pasir tur geblek pasir tur geblek pasir tur geblek pasir tur geblek pasir tuh adzan di masjid Allah encan geh nu adzan datang kana bar sepancau beak 12 ieu nu kararieu ya puasa nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh amat ulah kitu cenah kiai ja kami ge cenah osok cenah maca Quran atuh sugan be ku maca Quran urang teu akur jeung ilmu tajwid makana tuh ka Kiai Abun ahli qiraat anterkeun anakna isuk SD tos daur madrasah tipe ting kadinya giring aya embung cicing di pondok mah kamayangan cicing di pondok tah mangga Kiai kula menyerahkeun anak kula hop tah pangelmuankeun jak kula mah bodoh teu bisa ngadedik sieun jaga kula paeh eueuh nu ngajikeun nu nyolatkeun mangga Kiai bener mantak kula miape ulah coba-coba orang pasir tuhur bulan puasa mikra dina sapeker lamun baca Qur'ana 2 daleg dogan ilsin maca Quran hamim kudu nama kitu imah teh hama wereng dia ka dituna eta Yasin dibaca yes astagfirullahaladzim to sin dibaca tos maca Quran ayat tos-tosan segala nah makanya udah coba-coba urang memaca Quran kok geus kolot kieu Bu sarroyaro sayyorayo cek incuna makolot kadele keneh Quran ngageblek mamawah teu kadolo ieu ge liar kaditukeun haling-haling ieu rojak tanah porojok matana cenah ai barang dibere duit 100.000 cek incuna makolot ieu kadele keneh nah ieu mah cek kasih 100.000 ieu mah dasar geblek pasir tuhur haram jadah doang aya kana Quran lalieur ngageblek aya kana duit 100.000 jel eta kalakuan urang pasir heeh nek makan mana atuh ka surgana baladirin tah aya keterangan Imam Siri Sikti urang negara Baghdad murid Imam Ahmad bin Hambal anu kabeh santri jeung kiai mah geus nyarahok ieu keterangan teuing urang ulang-ulangnya cek Imam Siri Sikti kieu man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan min riyadil jannah sing saha bae jalmana urang mana bae anu datang ke tempat di mana di eta tempat dirayakeun peringatan Maulid Rasul maka eta jalma sarua jeung nyokot jeung menang taman surgana Allah amin ya rabbal geus urang datang ka dia keur nyokot taman surgana Allah kulantaran lain hadis diprotes ku ulama Baghdad sa Baghdad kabeh protes Imam Siri Sikti cek ulama Baghdad weuy Imam Siri Sikti wanian amat anjeun peda jelema datang ke tempat muludan menang taman surgana Allah naon elatna apa alasan anda
Imam Siri Sikti memberikan alasan li'annahu ma qasada dzalikal maudi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena moal pati-pati jelema datang ke tempat muludan lamun lain tertanam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ndek naon tuh datang ka dieu lamun lain cinta ka Rasul mah mantak lamun kanu muludan diondang wayahna datang bae nek menang berkat syukur eueuh paling iya tuh kami nabi na budak maling berkat eueuh teu jadi mas alah kitu ibu bapak hadirin karena nek naon tuh ka dia lamun lain cinta ka Rasul mah ayo isukan palurah kumpulkan palurah ya iya palurah nanya sok ayeuna ku palurah kumpulkan isukan cek palurah dong-dongon jog besok kumpul deh di mai nek naon ratu teu kumpul bae datang mah atuh nek naon tapi ieu mah ti saminggu keneh dak muludan di Pasir Turi dak engke poe anu dak muludan Pasir Turi dak poe anu dak muludan Pasir Turi poe anu oi hadir ke aing moal ka ditu nek hadir muludan heula kuat sampai ka dinya jelema berarti aya rasa cinta ka Kangjeng moal mun eueuh cintaan manek naon tuh makana ibu ketika hadir muludan jeung bapak ulah karena berkat lamun bapak jeung ibu hadir muludan karena berkat darajat ibu jeung bapak dipayuneun Allah hanya nilai nu sagede berkat unggul naudzubillahi min dalik kartos alhamdulillah tah geus urang gek bediuk di dieu baduh aya nu geus nyekelan ieu bae naon si jerona penasaran aing ngeuceun geus nyekelan berkat bae. Alhamdulillah berkah muludan ngariung salakina pamajikanna jeung anakna nungguan. Alhamdulillah bapak datang wih dahar pokok bareng dibuka oreng sarimi jeung beas ayo lesteng untuk berkat menek ata nek hatina asak hade ba hade bae nek berkat nek ata nek asak hade nun teh endah mah nu teh mere barak heuh eta mantak muludan mah kudu nu galalad insya ya supaya semangat kukula dibere oleh-oleh bawa balik ka imah ngan lamun apal kukula diteruskeun ieu lamun teu apal kula geus naon sebabna lamun perkara poho ulah sok dipaksakeun moal bener nanaon ge jelema poho ngimaman salat misalkeun dipaksakeun kuat ku poho ari poho mah geus ngimaman poho atuh geus ruku kunaon atawa bismillah deui naon surat anu apal baca Allahu akbar waladdallin cek imam salat Jumat mangkani Bismillahirrahmanirrahim Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsaan ahwa sanukri poho imam nu ngabejaan eueuh sanukri aya barisan katilu langsung balik sanukri cek ibu-ibu kri kunaon dia balik jajan beres teu hayang aing salat di absen gitu iya kada kemanggi aing mah si maman GRT tadi omong-omong aing diomong-omong bae cenah balik langsung sanukri aya sanukri ulah waka balik kri can beres urusan ieu eta poho eta mantak wayana kudu bararesa anak urang malaca Qur'an cing ku ibu ya dangukeun cek Syekh Nawawi Tanara ulama urang ya bawa balik supaya tahun harap urang dia lebih semangat amin sakieu ge geus alhamdulillah bau berkah muludan di mana ku di ear muludan alhamdulillah cek Syekh Nawawi kieu sing sabae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan maka eta kampungna bakal dijaga ku Gusti Allah hiji eta lembur moal katarajang gempa anu nimbulkeun korban amin dua eta kampung moal katarajang tsunami moal katarajang puting beliung moal katarajang banjir eta kampung moal kahuruan berkah ngayakeun mulud tuh hayang salamet gedekeun muludan rodiah
aya teh Rodiah di dia, aya teh Ana si Masitoh sagala, teh Odah aya, aya teh Icot, teh Marni ge, aya teh Kokom, si Uyun sagala, teh Nining aya, aya teh Odah, Kasarman aya, aya ka Jasrip, wih komplit amat ya orang Pasir Tuhur. Nah bakal salamet satahunan, dengekan satahunan salamet, iya kuari muludan ya, sampai mulud harap salamet orang dia. Masyarakatna ku Allah bakal salamet. Hiji eta masyarakat masuk muludan satahunan bakal salamet, hiji mau dicongcong orai, amin gitu. Pajarna mending dicongcong orai teh mending muludan. Dua moal ketinggang kalapa, amin gitu. Tilu moal kejempet lawang, henek karena kejempet lawang eta. Opat urang dia lamun ngalah kalapa moal digegel sirem sirarangge kanjutna moal salamet aman. Hai pajarna meureun henek eta. Lima moal aya pamalingan ka eta lembur palurah. Lamun eta lembur sok ngayakeun muludan, moal aya pamalingan ka eta lembur alhamdulillah. Nu kadituna moal kageleng motor, amin gitu. Sisi jalan ieu mah ulah gagabah. Moal kasenggol mobil, deh kiai bisa bae cenah ngomong jelema tukang muludan moal kasenggol motor, moal katabrak motor. Tuh tatangga kami kamari, kunaon? Geus muludan ongkoh, jak kasenggol motor sampai ka Labuh. Cenah bakal aman ongkoh? Oh, nu jadi pertanyaanna, nu mantakan senggol tanya bara duit nyumbangna. Iya iya. Nyumbangna bara duit suminta nan aya deui rah ieu rakyat lurah komplit amat ya ngaranna. Iya ya udah jadi pertanyaan bara duit nyumbangna aya kitu kudu kumaha kiai dengekeun urang Pasir Tuhur sing saha bae jalmana urang mana bae anu nyumbangkeun muludan sadirham sabaraha cenah nyaho bapak-bapak sadirham. Ibu-ibu terang punten para kiai guru kula nyurahkeun sadirham eta 4 gram emas sadirham tah lamun kuari emas 800.000 850 kali tilu berarti 3.400.000 lamun jelema nyumbangkeun muludan 3.400.000 cek Syekh Nawawi bakal aman satahuneun. Teh cukup ku amin kudu 3.200.000 amin mere mah henteu henek aing mah jaya kadenge ku bapak-bapak weuy kadenge tok sabaraha cenah eta sadirham 3.400.000 atuh eta mantap kamari teh nu kasenggol motor geus muludan tanya berapa duit nyumbangna meureun mah 50.000 untung dia teu kageleng beuteung dia lebah dinya kasalamet keneh ku muludan 50.000 eta bakal salamet. Bisi teh percaya deh eta kiai hop ieu omongan wali Syekh Nawawi buktikeun kuari kurang Pasir Tuhur kurang desa Cikasik jelema anu ngayakeun muludan bakal aman satahunan moal aya paling buktikeun rah penting ieu urang dia penting ieu urang dia buktikeun bisi pajakeun wali ngomong bohong tes hayo tes sok penting ieu motor tandan di pinggir jalan nu deket imana si jalan ulah dikunci tandan menggeus coba aman tah henteu hayang ngajajal omongan wali kumaha kiai cenah lamun isuk-isuk leungit atuh nasib tah mangarana atuh ulah nyalakeun kula kumaha kitu gawe naon nasib di Gusti Allah gati anu bisa ngalawan nasib gati ka ngalawan nasib mah ai jelema hebat cimande hebat kelid di kamar mandi gua abrug belabuh ceuk cuna abah kunaon aing labuh pan abah pinter silat teu katakis ku aing laleur mah cenah nah kumaha mantake ka hirup mah ulah sok akon-akon ngaku jago hirup mah eueuh nu jago kecuali kotok hirup mah eueuh nu sampurna kecuali rokok eta nu jago ngoleset di kamar mandi sagagah-gagahna jawara lah ulah aja baroning ku malaikat kutai ge geus eleh tengah peuting eta jawara ngerebek beteungna cek jawara cek tai jawara heuy hudang jawara anterkeun aing ku dia ka tempatna cek tai lamun teu dianterkeun nyaho hangit be ku ngimah dia cenah
eta kuat paporongkolan jelema ngaturkeun tai kana WC atuh komo ku malaikat jaga tuh baladrin hiji bakal salamet satahun dua cek Nawawi gancang bae jam 3:15 geus asar kudu nama di dieu ku lagi nyaho panitia tadi ngomong Bah Haji cenah di dieu mah asana 4:30 deh bohong ya dua lamun eta jelema sok muludan maka ku Allah bakal dijembarkeun rizkina satauneun hayang jembar rizki muludan cemacem be ngomong urang kadang-kadang ya Allah ya Rabbi hirup di alam dunia disapatan ku Rasulullah ayana alam dunia teh lantaran ayana Rasulullah ayana urang ayana Rasulullah ari anak meuli HP 500.000 cash dibayar HP nage HP Cina tadi Islamkeun deui anak hayang HP 1,5 juta cash dibelikeun laju ibu antine katiup angin rubuh langsung meuli ka pasar bener rice cooker ngagejret eueuh langsung meuli ka pasar 400.000 jatuh ngomong-ngomong mahal kunaon dipenta muludan 300.000 satahun sakali kunaon teu lalunas dusun hayo mikir kunaon teu lalunas hayo geura mikir ulah ngomong-ngomong teu mampu ngarbulak ngarokok sapoe 2 bungkus teu ngomong-ngomong mahal bener tante ya haram jadah doang nah ya bu ya kunaon 300.000 satahun teu lunas teu kahar tah tapi urang Pasir Tuhur mah alhamdulillah bau atuh sakieu mah meriah ye muludan gua agah moga-moga tahun hareup leuwih semangat amin hayang jembar rezeki gedekeun we muludan tilu cek Syekh Nawawi lamun eta jalma ngahadiran muludan datang kana muludan diondang kana muludan atawa ngajakeun muludan naon nu digerenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul mantak sabada kula ieu manggi keterangan ieu ya kula mah langsung tadi kula ceramah di ditu di mana leuwih kukuk ti leuwih kukuk kula menuju Pasir Tuhur ya Allah kula kahiji nekilu muludan jeung urang Pasir Tuhur nu kadua ngaijabah undongan urang Pasir Tuhur ya Allah abdi hoyong nginingan maulid berkah maulid Rasul ya Allah parinna taufik hidayah jauhkeun fitnah dunya fitnah akhirat manfaatkeun ilmu abdi cekuring kitu nah hate mementana tah anak sing disarolehkeun jembar rezeki panjang umur anu barokah ya Allah kitu kula mementana mantak kuari geura hayang naon geura rekeskeun ka Allah cek Syekh Nawawi hate bapa be jeung ibu cukup udah kudu diomongkeun cukupna hate Allah uningaeun ya Allah berkah maulid Rasul gegeraan ibu ngomong ya Allah ayeuna sok ibu hate ibu jeung Gusti Allah anu terang ya Allah Gusti ya Allah berkah muludan ya Allah salaki deugel ya Allah nguseup bae ya Allah teu beunang ku carek ya Allah nguseup deui mawa wadah gede menang mantu ya Allah ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah ieu masalah ki abdi Sunan Jaga Kali ya Allah maka dengan berkah muludan ya Allah moga-moga salah ki abdi diberi taufik hidayah ya Allah anak abdi saroleh ya Allah sok hayang naon ya Allah ibu bapak gerak-geraina Pak ya Allah Gusti pamajikan abdi mah ku cerewet ya Allah moga-moga berada di kunci sungutna saeutik be ya Allah ulah bablas teh ngomong naja torek ceuli abdi sabelah ya Allah geus syukuran bae tah ibu boga salakinya salaki ibu kumaha tah syukuran ka Gusti cenah kiai salaki abdi mah hideung leus teuing nuhun bae Gusti abdi syukur ka Gusti salaki abdi mah hideung leus teuing jah hideung mah angel kabelok jaka mari bae ke cenah ngareneng jeung batang kaung doang adi kakak ya Allah laju kamari ke ngariung cenah peuting tulah di anu cenah ya Allah nyokot berkat dalapan teu kanyahoan jah hideung ieu ya Allah laju eta salaki abdi kumaha mantes maneh di heuh nya nyaho kulit hideung make baju beureum atuh doang cangkang tangkil Bapak boga pamajikan cerewet apa geus rumah eta syukuran ya Allah Gusti nuhun pamajikan abdi mah cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio jari bikang mah cerewet geus ti pabrikna
Sabab bika mah pakieu lamun urang ngomong tilu mah nama 130. Sok ayeuna urang nanya kieu doang ya ka pamajikan, nanya kieu doang ya ka pamajikan. Mah ti mana sabaraha kalimat? Sabaraha kalimat? Mah ti mana sabaraha kalimat? Ngan 3 kalimat. Ya Allah Rabbana Karim, nanya ke pamajikan 3 kalimat. Mah ti kumaha cai pamajikan ngomongna? Hei dengekeun kami isuk-isuk mimiti kami cenah kumaha beuring laju nanya seuhan laju pada cenah jadekeun kumaha sarapan kayak ngopi laju kami ngumbatai kotok. La ilaha illallah. Aing mah aneh nanya ti mana ka tai kotok ka babawa. Eta geus teu aneh abi bikang mah. Kitu teh ya. Bikang mah cerewet geus ti pabrikna Pak. Geus kitu. Tapi boga pamajikan mending nu cerewet daripada nu cicingan mah. Sakali ngomong ngebletrak nu cicingan mah. Tilu cek Nawawi tilu ya. Tadi lamun naon hadir kana muludan nu digerenteuskeun bakal dikob. Ibu ngadoa ka Allah, ya Allah Gusti anak abdi 18 ya Allah kuarikeun deui ya Allah. Tapi anak abdi usaha nu mararaju ya Allah coba atuh berkah muludan ya Allah salah sahiji anak abdi aya nu maju ya Allah usahana ya Allah berkah muludan abdi yakin ya Allah cek kiai ge ya Allah anak abdi insyaallah aya nu maju ya Allah bener bae menang 3 poe anakna dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur dijabah meureun si eta mata doana gerayang naon lamun santri aya santri di dia neng budak sekolahnya. Nah neng upami sekolah kieu jeung santri sami ya Allah abdi berkah muludan papareun ilmu anu manfaat ya Allah jeung otak abdi supaya cerdas ya Allah ulah bodoh ya Allah sebab eta guru abdi sampai teh besek mikiran abdi ya Allah bodoh-bodohna ya Allah berkah muludan sing cer menang ilmu manfaat ya Allah jadi mar'atus solihang amin ya rabbal. Eta lamun santri kitu tah jeung budak sekolah. Lamun pemuda aya pemuda di dia woi pemuda pasir tur woi kieu ngadoana ceng ya Allah kawin ya Allah hayang kawin ya Allah ngalamar mah 7 kali di Ciduhan bae ya Allah dukun mah geus beak 12 ya Allah tapi eueuh nu manjur ya Allah abdi ge rumah lain dukun nu teu manjur banget abdi nu koromod ya Allah tapi abdi ya Allah ieu berkah muludan abdi ya Allah sugan bae datang jodoh abdi ya Allah kahayang mah abdi kasih Dewi ya Allah moga-moga Dewi ngajodoh jeung abdi ngajodoh jeung abdi moga-moga deh uja kadang deuleukeun bae dina bibirna teu kuat monyong doang corong ai isuk-isuk tiang nga-WA Assalamualaikum Kak Kemod nih cek si Kemod waalaikumsalam mohon maaf ya ini dengan siapa Dewi Kak Kemod oh Dewi ada apa ya sinarieun nga-WA woi kok sinarieun ini kangen sama Kak Kemod loh kok kenapa kangen kan dulu hewa sekarang kangen ini Kak Kemod kalau dulu lihat banget Kak Kemod genek kalau sekarang setelah muludan jadi ruhai jadi saya kadang deuleukeun aja sama Kak Kemod. Masya Allah kalau dulu mah lihat Kak Kemod kayak neuleuh kadal aja hewan henteu resep henteu waduh cek si Kemod manjur ya muludan ya tah iya 3 perkara tadi bakal ditembokkan ku Allah di dunia asal jemaah daek mulud laju naon tuh urang ieu muludan kiai muludan deui urang rumah sajalma bodoh ka surga urang majang jauhan nu diharapkeun syafaat Kangjeng Nabi Muhammad iya uduang irang mah hiji ya hayang disapaatan ku Kangjeng sebab syafaat Rasul aya 5 hiji fil irohati fi haulil mauqif Rasul eta syafaatul uzma bakal nyalametkeun jaga di poe kiamat umat kafir ge disapaatan ku Rasulullah kabeh umat kafir disapaat ku Kangjeng Nabi sebab 1000 tahun diantep ku Allah eta umat goloyong ka dieu goloyong ka ditu masyaallah tah lebah dieu nu kadua ieu nu diharapkeun ku urang geus diputus ku Gusti Allah ka neraka langsung ku Allah dikasurgakeun ku syafaat Rasul ieu nu diharapkeun ku urang amin ya rabbal eueuh deui urang nu mana tuh maka alhamdulillah urang ketika urang muludan urang maca salawat
mantap kayu ayeuna urang bareng-bareng dukung agama Rasul, urang tulungan agama Nabi, ikuti sunnah Nabi, anak urang tita cinta ka Nabi, anak urang cinta-cinta ka Quran, sebab wa alamatu hubbillah hubbul Quran. Mun jelema ngaku cinta ka Allah maka kudu cinta kana Al-Quran. Wa alamatu hubbil Quran, lamun jelema ngaku cinta ka Quran, hubbun Nabi, kudu cinta ka Kangjeng, sebab Nabi itu membawa Al-Quran, mukjizat paling mulia. Nah, mun ngaku cinta kana ka Quran, kudu cinta ka Nabi, paling leutik sing rajin maca salawat nu pendek bae Bu, ulah nu panjang-panjang jaga selelol sungut geus kolot mah ibunya. Bu cek Habib Abdullah di akhir zaman aya pikeun nu bararodo nu bakal ngamanfaatan ka urang dua kalimat diantarana, hiji kasratul istighfar, dua kasratus sholawat. Lobakeun maca istighfar, lobakeun maca sholawat. Maca istighfar hayang dihampura dosa, maca sholawat di alam dunia hayang disapaatan ku Rasul, hayang disenter ku cahaya Rasul, di akhirat hayang disapaatan ku Kangjeng Ra. Nah iya, ketika neraka nek ditutup ku Allah Muhammad, pintu neraka ku kami nek ditutup, teangan bisa aya umat anjeun anu nyelap. Eta Rasul asruk-asrukan 7 pintu neraka disingkap-singkapkeun ku Rasulullah. Hadirin, barang dideuleu bener budak pasir tuhur doang. Cek Rasul, budak mana dia? Pasir tuhur Rasul. Dia kumaha tadi asup ka neraka. Ulah loba omong Rasul, geura angkat bae teu kawawa panas. Kayak kumaha di darat bae ngobrol nama. Ai dia Islam atau Islam Rasul, pernah dia syahadat, pernah kawin doang. Dia pernah sholat Idul Fitri doang Rasul tak gitu. Pernah puasa ngan 2 poe. Pernah ngilu muludan, nyorang nyumbang muludan 50.000, nyokot berkat 30. Ih, alabatan garong taman gitu. Tapi dia Islam, iman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman. La yukhladu man fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman. Moal langgeng manusia di neraka lamun aya keimanan sanajan sagede kuman bakal diangkat ku syafaat ro. Geus maca salawat bete teh geus kolok kieu mah. Allahumma shalli ala sayyidina tasbih namut. Nah, naon sebabna? Cek Nabi, sallu alayya, anjeun kudu loba maca salawat ka kaula. Fa inna sholatakum, karena saknya maca salawat anjeun ka kaula zakatun lakum. Eta teh pembersihan anjeun pikeun hayang diaku ku kaula cek Rasul. Ta ieu nu diharapkeun ku urang. Insya lobakeun maca istighfar, lobakeun maca sholawat. Sing akur jeung tatangga, akur jeung paduluran, ngaji saminggu sakali ulah tinggalon. Mun bisa salat berjamaah 5 waktu, mun can bisa wayahna 4 waktu, teu bisa 3 waktu, teu bisa 2 waktu, teu bisa sawaktu. Lamun can bisa kene wayahna ulah sampai ninggalkeun salat. Ngaji mun bisa seminggu 2 kali, teu bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali, teu bisa 2 minggu sekali, teu bisa 3 minggu sekali, teu bisa 4 minggu sekali, sabulan sekali, teu bisa 40 hari sekali, garis finish. Ulah leuwih ti 40 poe teu ngaji. Apa kata Rasul? Idza madha 'alal mu'min 40 sabahan wa lam yajlisil ulama mata qalbuhu. Saha jalma 40 poe teu nincak majelis taklim kiai, mata qalbuhu paeh hatena. Mending paeh jeung jasad-jasadna, lamun bau kurang kubur paling jago jadi bebongkong. Paling kenu biak nok calang. Mun jelema hatena paeh, jasadna hirup, motor batur beak dipaling, bikang batur beak dipaling, laju pakaya batur beak dipaling. Nah, maka alhamdulillah, moga-moga urang ngayakeun muludan jaga disapaatan ku Rasulullah. Amin ya rabbal. Pas 3:30 hapunten anu kasuhun, moga-moga aya manfaatna, leres hidayah taufik ti Allah, lepat kabadoan kuring. Allahumma syafi'u fina walikafatil muslimin. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.